Tah isuk-isuk ayeuna mah besti abi teh rek masak, tapi samemeh masak rek nyieun lah sangu goreng. Heueuh ieu bocil cenah hayang nyieun sangu goreng besti make kecap. Geus gegereuan tadi teh mah dede hoyong emam sareng nasi goreng pake kecap cenah. Yang gorengna ge rek simpel we besti make hungkul kecap penyedap rasa uyahan saeutik teu lila asak. Teu make endog besti ieu teh hoream ka warungna deui. Tah ieu mah nu leutik ditawaran dede bade dihuapan moal, apik teh moal cenah hoyong ku nyalira. Nya heg we atuh cekeng ai moal dihuapan mah amah rek masak deui. Heueuh meskipun keteh balatak geura remeh teh ari tuang ku sorangan mah. Tah ayeuna mah wang nyiksikan heula tempe jeung loba deui gogodana ieu teh. Heueuh aya nu gegereuan tadi teh di luar neng-nengan biasa we meureunan. Heueuh biasa da sok loba nu neangan geuningan ka abi mah. Geus we ayeuna mah wang nuluykeun neuk-teukan tempe ieu kaburu lapar ieu beuteung. Geus beres diteuk-teukan mah gebruskeun we ka nu katel. Heueuh wang goreng heula kitu besti. Bumbuna mah moal direnos besti sik-sikan we hungkul. Ae sia da bener besti laparna teh meureun budak teh nya piringna teh da geus kosong. Alah kela jabat tempe deui tutung besti. Tingali tutung.